Hey, orang cobian aya pop versi Sunda. Kamari kan aya dangdut Sunda versi Sunda ngacapruk. Aya nama aya pop versi Sunda ngacapruk. Kuring teh hayang dahar, teu kuat nahan lapar, meuni asa rek modar, asa salatri wa kitu kesana teh. Lain sakali ieu nanahan hayang dahar, teu kuat tahan lapar. Nasib teh meuni kieu, kejona hese asak, dasuluh nanggeus beak. Beak di opi, dawa sangu ngopi tuluh. Tangkel ieu leungeun, aduh. Jauh-jauh ka warung, rek nganyuk heula udud, teu kuat udud kuntung nu kumakat eueuh. Kadang hate mah ringrang, namahan wae hutang, teu kabayar mah daegan, jingjat lempang ge. Mu teu iman di dada, kuring mah geus nekan, rek ngaduruk warungna, cung nu deuk maturan ngaduruk warung. Tengah peuting kuring nyorangan, nyawa nganumpuk kena hutang. Oh, 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 ngan hiji kayakinan kuring, wa lurah mah mager, anda sorok, osok siapa iting osok sorok. Maaf para hadirin yang terhormat, abaikan halis saya ini yang agak apa ya, halis ini agak jingjit ya, kayaknya agak nyorodoy gitu ya, kayak gantar gitu ya, ngajedik tepuguh. Yang penting mah enjoy ya. Kuring teh hayang dahar, teu kuat nahan lapar, meuni asa rek modar. Alah, lain sakali ieu banyak diuknya sangkeul demi aloleungeun asa jengjet. Nasib teh meuni kieu, kejona hese asak, dasuluh nanggeus meak, beak kurinyuh, tuh urang renyuhna. Tengah peuting kuring nyorangan, nyawa nganumpuk kena hutang. Oh, 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 dan hiji kayakinan kuring, wa lurah mah bageus, sok mereng ngahutang, najan sok hariwang. Oh, 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 teu pangapeuting kuring nyorangan. Kan ya. Dan hiji kayakinan kuring,